Kamananya bosan juga nih si Ipan atau si Dika si Igit. Entong si Igit makan ungkap paling gelut. Si Ipan si Dika juga nyampe amin. Hai boleh na siya. Hayo. Indarek di ngadoakeun we teh. Asa kamay gelut ku naon ulang. Si Igit ngadumpak liur ungkeung sudah cerita bos dah. Anjing udah. Tah, siya teh pamatan minta maaf kan. Tah, ini ngali maneh. Ningali kasaya di tembok teh. Jelema nu naon kieu. Tah kitu. Ada teh di masker kita di bandana kita dah. Nah pas uing pisahkan ku si Dika. Nah kan nanti si Igit teh nyentuhkeun kan nanti malik kemana nya ka ditu. Aya nu ngintip lah. Biting saha euy. Da beungeut-beungeutna juga buaturan urang gitu pan. Tuh, kala eta bae deukeut teh. Angan dia ditanggel nih. Hai sakarek dia benak ngomong uing teh hehe. Tuh. Geus we aya nama uing arurang uing maneh si Dika si Igit si Robi urang selidiki saha eta urang nyen poster tempel-tempel tina tembok. Terus teh kalau mikir terus lamun aya di salah sahiji arurang gebugan yuk neuk mah Kala euy. Hayu wae sih mah ngepet gitu mah hayu. Tapi masalahna teh kieu ya. Iraha gitu. Misalkan teh ayeuna panggeus penting. Tah berarti mun penting ayeuna mah nyeun heula tanah anu teh kertasna ayeuna posterna tinu aplikasi gitu. weh ayeuna we arurang nyen duaan urang nyen posternya. Lamun aya si ieu mah si Robi mah aya ngedean saeutik bae we ngedean lah. Yuk ah. Kala ayo lah. Di mana ya teh? Di kamar itu. Usah sahaya. Hayu tuh. Iya, kamar mana teh? Aduh, kenapa kan? Kenapa? Di situ. Ini bawah. Oh, yes.